Si Cepot hayang kawin. Hayangan kawin si Cepot teh ari gara-garana sababaraha kali ngimpi papanggih jeung putri geulis. Ngakuna ngaranna Dewi Larasari. Asalna ge Tenjo Maya. Tapi ku Semar boro-boro dipupujuhkeun dihaminan oge henteu. Bulukarna si Cepot kagegeringan langlang lingling persis jelema kurang saendag. Kudu dikumahakeun atuh si akad teh ema, da ku bapa mah geuning angger diantep Nyaeta tah bapa maneh mah ngan ka ema nu tara ngantep teh. Ema ona man diulang tina ende. Naha los kadinya nya bapa maneh mah ka anak teh siga anu teu nyaah. Sugan ku ema nurut geura ku ema mah komo mun rada diancam mah geura ema api-api deu kabur nya keun. Di mana bapa maneh ayeuna? Itu di kebon. Semar nyamperkeun si Cepot. Turun siah. Mun teu turun tangkal kalapana ku aing dibekok. Heug uing turun. Tapi kawinkeun ka Dewi Larasari. Moal. Turun. Moal. Kitu jeung kitu bae. Taya nu daek ngelehan. Tungtungna tangkal kalap. Ku Semar dibekok. Tarik pisan bekok Semar tea kasohor ka bina-bina. Kahanjat ka endeur. Jaga oge si Cepot ti pepereket kana barang kalapa tapi weleh tu tarik-tarikna bekok Semar si Cepot kabur kabawa angin. Baring supagi bakal ragrag di nagara Tenjo Maya. Singkat carita Dewi Larasari ayeuna mah ku kaedanan geus kitu mah tuluy bae dikawinkeun. Sataun ti harita Dewi Larasari ngalahirkeun anakna lalaki. Pohara kasepna lir bobolahan terong jeung si Cepot nu asli. Dingaranan Sanghyang Sangga Langit. Bareng jeung gelarna Orok ti Larasari beungeut katut dengdeng pangadeg si Cepot mulih ka jati mulang deui ka asalna jadi Cepot alias Astrajingga eta nu ngalantarkeun Larasati pondok umur gara-gara reuwas nempo wujud asli salakina nepi ka jantungna murag.